kayak kapal laut direct Garut to Rotterdam. Anjing. Aya, sok searching maneh. Cita-cita lain di iya kan gawe di Freeport. Enak kan ente gawe di Freeport ya? Report orang. Report mana anjing? Kadang free, kadang repot. Anjing bisa. Tujuan kena teh jangan melulu soal kebutuhan anu misalkan beli mobil atau gitu. Bemer. Justru orang lebih nasi teu kapikiran hayang meuli sawah. Ya, benar. Orang selalu soal ibu negara. Apakah kita Ibu negara nggak mikirkan teh sinya kan. Jadi lah teh aya ngecrik. Ngeciriknya. Tapi memang orang ge Tapi pernah panggil jeung Nyi Roro Kidul tuh. ngadangu orangnya ngadangu. Bang Ijing nyiroro dulu. Lain. Kawas Dan mana percaya tuh sih di dunia ini teh ada satu kepemimpinan dunianya. Eta mah orang memang pernah maca tapi orang enak memisahkan hutan beak mana rek neang ka mana anjing gitu. Anjir bener. Banyak rek neang kamar sedak mah mungkin anjing. Marsa Marsa neber. harimau Jawa bahasa Latin teh Panthera tigris sundaika. Lain Jawaika anjing tapi Sundaika tapi disebutnya harimau Jawa. Ada orang mau pulau na cenah. Anjing pokoknya zombie bakal ada, alien bakal ada. Tapi teuing ngira waktuna. Teu ngira waktuna. Masa yang akan datang jelema bakal dipasangan chip aing percaya tak? Ahoy. Nah, Cip ahoy. Dari mana ya? Bocah Aing kira ada panas. Hey, what's up? Ya karena review kayaknya ya. Anjing. Baru mana tuh kadangu. Go. Everybody jam 12 malam SMP Podcast ngetek dan selamat datang di episode 15 ya. Luar biasa. Kemarin putih sekarang hitam-hitam. Nah, orang sorangan bodas. Biasanya kalau ngetek jam segini mah ya Betul. obrolannya matang lah. Obrolannya ngalir ngidul Iya. dan obrolan apapun bisa kita obrolkan. Iya. Dari mulai fantasi, dari mulai yang tidak bisa yang di luar nalar dan juga yang terjadi di negara kita, Bro. Betul, apalagi Isu-isu hangat ya. Isu-isu hangat. Panas lah. Diawali dari tabung gas. Tuh, Bro. Itu awal nama lain tabung gas. Tuh, katang bener eta Tabung iya, Bang, tabung gas. tabung preon. Tabung preon. Tabung AC. Tabung ayam. Sabung coy sabung. eta mah. Ya cing semua balik gue ya kieu mah nya. Wah, Bahan produknya naon? Wareg teuing suup tadi. kemarin biasanya jam sakieu mah suka ngebahasna nya tentang politik. Iya. Politik. Karena sekarang lagi hangat-hangatnya pesta babi. Pesta babi, Bro. Pesta babi. Kejora coy, Kejora. Lesti? Hah? Pasti Kejora. Karena kami cinta Papua. Oh, yes, betul. Kami cinta Papua. Karena Papua itu bukan tanah kosong, brother. Betul. Emang bener-bener. Orang tuh jadi kadang orangnya bingung kan sih Indonesia model pendidikan terus teh segala teh pemerataan teh asa Masih kurang. kurang gitu. Nah emang arah rembung gitu cicing di ditu atau kumaha. Mana keadilan sosial bagi kita? Eta Sila kelima. Sila kelima. Padahal da Papua mah ima cek orang anu bodoh gitunya. Lain butuh berhektar-hektar sawah, Betul. berhektar-hektar tebu kan itu. Butuh pendidikan. Pendidikan Ya, benar. kesehatan. Padahal mah Banyak. tapi nah bet kudu dianjurkeun gitunya sagalana. Tapi orang setelah ningali film Pesta Babeta semakin anjing cai teh bener-bener emang kejam antara kejam jeung tapi orang aya dua sisi geuning, Bro. Ya. Dua sisi teh Biasa nama brother anu jadi bro. jadi dua sisi teh Ya mah serius berarti. berarti memang si negara teh hayang maju meureun jadi nanti nya meureun jadi ibarat mun urang aya keinginan teh berarti salah satu harus ada yang dikorbankan Betul. kan biasa tapi nah bet kudu dikorbankeun teh hutan tropis Hutan eta tropis, gitu tanah nah. Papua eta Ya. udah cik Pak Ahok kan bisa kan nanam pohon sawit mah anu urut galian
nikel gitu di Nikel, mana eta nya, sih? nya. Di NTT nya. Di NTT. Nanti di dinya gitu. Ya, padahal bisa kan jadi Bisa. ngage urutna kan. Heeh. Terus orang mau mengikuti Malaysia kan Malaysia di minyak jalan tah. Kan lebih eco friendly, lebih maksudnya teh naon ngaranna teh merusak alam lah. Tidak gitu. merusak alam, betul. Soalnya orang paling maksudnya di paling depan sih nya emang paling resep lamun ketika ngabahas-bahas soal alam. Soalnya kan Lingkungan. apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita teh selain lingkungan yang Betul, sehat. betul, coy. betul. Dari duit mah kekayaan mah maren lagi bisa neang. Bisa neangan. Enak memisahkan hutan beak mana rek neang ka mana anjing gitu. Anjir bener. Banyak rek neang kamar sedak mah mungkin anjing. Marsa Marsa neber. Itu emang bener. Itu emang bener. Nah gitu orangnya. Orang ti pas anjing emang sih orang ti baheula nya naon ngaranna teh menelisik jadi kayak yang Papua teh kumaha gitu memang karena emang begitu resep aing ke Papua memang. Jika dulu orang kan memang si eta naonnya bersuara pisan ka si Papua gitu. Orang teh belum aware sebelum nonton si Pesta Babi ini gitu. Dan si dulu orang teh memang si eta teh selalu ikutan lah ketika ada kegiatan-kegiatan sama orang Papua teh. Berarti anjir bener pisan berarti dulu orang eta. Orang teh mikirnya sebelum nanya naon sih si Kevin kikian gitu. Si Kevin jadi kalian disebutkan. Tapi anjing bener oge cai aing pin. Mana bener kudu menyuarakan kurang Mengangkat isu ya. Tapi hese di urang mah isu lingkungan gitu teh. Karena tong boroning jauh-jauh lah tong ka eksternal lah orang di keluarga orang ya contohnya orang pemahaman jeung pamajikan kan beda. Betul. Orang kan lebih ke orang mana yang hayang anu ieu teh maksudnya berkelanjutan teh orang teh tujuan kena teh jangan melulu soal kebutuhan anu misalkan beli mobil atau gitu. Justru orang lebih nasi teu kapikiran hayang meuli sawah. Ya, benar. Orang selalu berdebat jeung pamajikan oh. gitu. Udah atuh mas bla kita emang butuh mobil oge ari geus boga anak dua mah karena memang teu mungkin oge di bawah hujanan. Cuman kan ari urang ningali ayeuna gitu ningali mobilitas di jalan kan ieu mah urang gitu asa anjing naon sih gitu. Ini mau zaman Grab atuh bro. Tak tahu. Kamu mana kan bisa boga Grab. Tapi lamun misalnya boga Grab bisa pesan Grab. Gitu bisa pesan Grab. Lamun meset orang tiap keluarga kudu boga mobil atuh macet anjing di jalan teh. Bener. Gitu orang mikirnya kan tak mungkin untuk sekarang mah pamajikan orang mah sampai pikir kadinya. Yang mata orang teu kudu ka eksternal internal urang bener. Orangnya yang ngerubah eta heula gitu. Mindset malah harus dirubah. Gitu. Karena memang hese sih bro ketika ayeuna nya orang kan geus ka distract ku media sosialnya dengan memamerkan kekayaan gitu. Jadi kalau orang teh jadi pleknya iri lah maksudnya nasi batur bisa aing teu bisa gitu. Urang kadang sok ngarasa salut sih ka awewe anu resep isu-isu ka dia orang resep. Maksudnya resep lain iya jadi anjing keren ya. Oh jadi mana boga resep awewe nu lain gitu. Ento Iya mah resep gitu kan jarang kan. Safrekuensi lah. Tas safrekuensi resep gitu Mas isu-isu ka dia. Connect lah. Ya benar-benar. Tapi memang relate pisan sih si film Pesta Babi teh nya. Karena sekarang kan sudah ada di YouTube oge nya. Sudah ada di YouTube oge, sudah tersedia. Jadi ada sempat di beberapa forum teh dibubarkeun kan nontonnya gitu. Nah, sih memang teh masuk akal oge sih. Ya aneh nah sih betul dibubarkeun. Pemerintah gitu kan manehna titah belajar menanam padi sementara manehna kan diberi modal 500.000 ngurus sabar hektar soalnya moal ka irong atuh. Ya hitung lah. Moal ka irong. Tapi orang nu paling aneh naon cik tanah sahektar 300.000. Oh, eta goblok. Aneh. Aing mun di ditunya ka beuli loba. Tanahnya. Karena memang teu rata beurnya di Indonesia teh model heulah gitu disebutna naon sih pendidikan geus jelas kesehatan ka itu. Nah sih buat Papua betul iya gitulah teu pemerataan. Henteu jadi KB berfokus di 4 pulau nya berarti nya. 4 pulau. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di pulau-pulau besar-besar lah gitu. Nah Papua bentuk kasentuh maksud orang gitu. Jadi orang kalau sok sedih aya gitu anjing Papua gitu.
ayeuna nepi ka diajak-ajakin dan ternyata Ya. lain di era presiden Ya, unggul. dari di zaman dulu oke Ya. gitu gitu. Bahkan di zaman Soeharto pun gitu. Heeh. Tapi dah urang oge lamun misalkan program pemerintahna jujur mah misalkan emang demi non karena teh Demi kemaslahatan umat. eta kan eta teh naon sih judulna teh sawit ka itu teh food estate terus naon sih Iya kan. energi terbarukan Usaha. ka itu kan Ketahanan pangan program. PSN gitu Eta telah eta program nasional gitu kan Eta. lamun nya bener mah nya meureun anu urang ge ngadukung lah percuma misalkan ayeuna berhektar nyiptakeun berhektar-hektar sawah tebu tetep meskipun tapi berhektar-hektar sawah padi kan paren loba meureun beas loba aya tuluy ngaimpor mah da jang naon anjing cai aing mah gitu Nyalah. Sok Padahal kan gitu tanah gitu, orang Bang. teh katanya tanah subur, tapi nah bet di luar wae. mata ke kade orang-orang teh ulah boga mindset maksudnya kan kemang rata-rata hayang beunghar Ya. tah urang teh sieun gitu tah geus kalap teh geus beunghar kan pasti kudu we ngeunung karta Nya nya. nya batur mah Ayeuna mah eueuh nya nu kepikiran bahwa maksudnya jangankan orang maksudnya urang gitu, misal kolot-kolot oge atau misalkan teh saumuran. Naon sih lain sebelum Gen Z teh naon? milenial Ya, milenial gitu. Ah, Milenial iya. teh kepikiran anjing orang yang loba sawah eueuh anjir. Cek aing mah nya eueuh sia. Urang mah balang geus boga pikiran kadinya cek urang ge urang mah naon ngaranna teh kepikiran hayang moal mobil Investasi gitu. urang mah resepna Investasinya ka bercocok tanam lah nya. berbentuk tanah gitu Tanah. Ya. karena memang Tanah naon? Hah? Tanah naon? Tanah Abang. subur, tanah abang Tanah. Tanah wakaf. maksud aing teh kan ari boga tanah mah urang teh meskipun teu boga duit ge kan ari aya nu bisa diolah mah jadi cuman kan teu bisa kitu ngair bisa berkeluarga mah Betul. kecuali lah mun orang independen idealis orang rek hirup salirana sorangan karek orang bisa kadinya gitu tapi lamun misalkan aya anu suami istri juga gitu wah anjing keren sih cek urang mah keren cek urang gitu nya teuing cek nu lain mah Jika sahanya jika Budi Doremi gitu, Bro. beneran gitu Jadi Budi Doremi itu saya kan ke zaman pandeminya, namun salahnya orang menang cerita atau di mana atau podcast atau apa gitu. Jadi si Budi Doremi teh ke zaman pandemi teh kan turun pisan tah. Tah si istri berdebat oge jeung istrina. Tapi saya mah lain kalau sawah anu gitu nya. Jadi si istrina teh kekeh hayang tinggal di kota. Sedangkan nya maksudnya keuangan finansial tuh nya bisa di kota tapi nya orang tinggalnya di gang gitu. Atau orang tinggal di desa, orang punya ladang banyak, bisa bertani, bisa punya peternakan karena itu asalnya ini debat bisa yang keluarga jeung istrina si Budi Doremi dan akhirnya pindah ke desa si eta peternakan anak loba dan di hasilna dibagi-bagi ke warga sekitar. orang resep orang hayang sih kayak gitu tapi nyanyi mah masih nyanyi mah. keren anjing Motivasi eta. Halo, Seta. salut ka Budi Salut Doremi eta asli. jadikan aing murid anjing Asalna istrina gitu orang mah embung di desa yang di kota nyesok di kota tapi imah di gang cenah maksud lain di gang yang di komplek elit gitulah jangan di komplek tapi nya teu elit gitu atau kita pindah ke desa rumah kita gede dan kita punya lahan untuk peternakan untuk naon pertanian naon sempat argumen yang istrina dan istrinya maksudnya mengalah lah istrina dan ayeuna hasilna ayeuna di tahun kamari lamun 2024 apa 2023 pokona menikmati hasil nanti jadi asal nama jang manehanana ayeuna kan hayamna geus loba telur maksudnya petelurna berkembang biakna geus loba dibagi-bagi ke tetangga anjir halus pisan eta jadi dijual apa itu dijual dibagi-bagi ke tetangga keren lu gitu kan mau menjatuh miskin teh moal gitu Moal. Pemimpin dan gitu ya. asik jarang di orang mah saya di urang ada ku duit jika enak Bandung Selatan teu boga bupati anjing Kemana banjir bupati? anger ya teuing sok teuing kamarana banjir anger ya pernah tak aing ningali ieu mah ieu we faktana anjing jadi manehna teh nyeun konten lah bupati urang teh tong disebutkeun ngaranna mah da rapaleun ka BG nyeun konten juga KDM gitu kuniat eta mah bray nu komenna 42 orang fake akun KB buzzer KB ditingali ku aing si akunna teh akun bodong we KB nol postingan asli anjing kuniat cal teh neangan naonnya neangan suara mata kan ulah roba sandiwara hirup mah ceu aing ge be yourself better than you lie Nah, be yourself better than you lie. asli bro benar tapi kadang orang teh mun jika kieu teh naon sih maneh
loba terlalu nguruskeun Nah, negara gitu kan. Cek orang mikirna nya keresahan orang we. heeh, emang orang keresahan orang memang batur ge loba gitu nya nu jika orang itu kan batur nya geus bae lah. Dan Tapi sebenarnya ini adalah obrolan laki-laki ketika midnight, bro. Biasa nu kararieu teh. ya, tayana mah orang-orangan lah bajolan-bajolannya. Lamun keur ngumpul biasana sok Kumaha anjing. Saya misalnya mau keur ngumpul sok nyeletuk sakali teh manjang deui nu kararieu teh. Karena memang tidak ada akhir, bro, bahasa nu kararieu mah. Dolar naik. Dolar kan 17.000, 17.000. Nya memang orang teu meuli ku dolar, tapi kan angger. Dampakna kan nu sembako teh tinggi, bro. Harga pangan teh tinggi jadina. Cita-cita lain di iya kan gawe di Freeport. Enak kan ente gawe di Freeport ya? Report orang. mana anjing? Kadang free, kadang repot. Anjing bisa. Tas gitu mana teh kudu teh lain ngobrolkeun si Galuh panjang lebar 20 menit anjing. Lebih tuduh aing Waduh anjing. Gitu kan. Terus saya tabung gas kan. Ya, Ya, 16.000 gas. Berarti memang harga asalna mah sakitu. Tapi usia tuh tuh. Ya, Sia, ayalah, pasti. orangnya kamari beli gas. Jadi pas orang mau udah pas geus dibuka plastikna, terus itu teman di plastik, caian, bro. Atau misalnya menguapnya. Cai eta teh lain cai saturasi disebutna bro. Oh, teuing lah. Karena memang lamun gas bertekan dan diasupkeun kana media anu tertutup teh bakal jadi cai, cai. tapi cai ge lain. Saturasi lah disebutna teh. Jadi we kurang teh di tisuan gitu anjing. Da baseuh. nyonyo lah. Puncak berarti. Nah itu tadi orang masih kene ngebahas eta yang pesta babi euy. Menurut pandangan tah hasil tinu kesimpulan mana nonton eta? Menurut pandangan Ya orang mah akan lebih aware ke rakyat di Papua sih ketika ada pesta babi itu. Maksudnya lebih aware dan mungkin akan karena orang tidak bisa, maksudnya suara orang tidak akan mungkin didengar, tapi orang akan menyuarakan lewat sosial media, bantu repost, bantu nge-love. Bisa jadi ayeuna kan Papua bisa jadi di kemudian hari orang ge bisa jadi kan nyalaman kasih kayak gitu. Tak gitu maksudnya warga bantu warga teh. Ya, orang mah teh bisa lah orang ku aksinya. betul. Secara di media sosial nge-share gitu ge. Cek orang ge kadang kan aya nu sih mana riweuh ngurus gitunya ada pasti aya pasti berarti sesuatu lagi mau aya nu artina lah gitu. Bantu repost lah. Minimal bantu repost, bantu nge-love kayak gitu-gitu. Karena satu suara tuh berarti ya. Tapi mana kadang sok mikir gitu sih, Jay. Mikir. Maksudnya Mikir naon? lain kan meureun si Prabowo teh meureun hayang Indonesia teh jadi maju terus teu berkegantungan karena bahan bakar fosil meureunnya itu impor oge kan. Ya teh meureun bisa jadi kan peta babi kieu teh aya nu ngusik-ngusik Indonesia teh meureun negara luar teh mung Indonesia maju mungkin kan bisa. Kadang orang mikir dua sisi teh gitu. Antara emang pemerintahan orang nu zolim atau memang negara baturan umum orang maju gitu. Karena orang teh ningali di konten sahanya di Instagram bahwa yang dilakukan sekarang sama presiden kita itu sama dengan Presiden Soeharto. Dan Presiden Soeharto pun tidak menandatangani contohnya yang pinjaman itu dari IMF kalau nggak salahnya. Dan sama kan Purbaya juga tidak meminjam uang kan katanya kita ada uang nih berapa juta dolar 30 juta dolar tapi ku Purbaya tidak karena kita masih punya. Nah dulu tuh sempat kayak gitu juga tapi sarua dicokot lagi ke Soeharto di era Soeharto sarua pisan. Jadi ada dua program yang sama dan tidak ditandatangani oleh presiden kita. Dan itu teh langsung sama si pihak IMF sudah dijadwalkan, sudah dischedulkan bahwa Soeharto harus digulingkan. Aing ini ningali konten kayak aing di-share lah. Aya tah rame pisan, Bro. Kecik aing ge Indonesia teh pemerintah Indonesia kudu mencontoh ka Persib. Bener teh nyadar teh maneh Persib aya enak hade manajemen bener. Supporter gararuyub pemain. Berarti pemerintah Indonesia kudu kitu. Antara orang di bawah di kadul teh kudu guyub teh tame hayang maju Indonesia teh kita belajar ka Persib urang. Nya maksudnya analogina lah Persib. Sigana wah Haji Umu kudu jadi presiden. Tapi ulah ngarusak alam oge. Betul. Maksud urang teh sih nu kesalahan utama nama.
lain jadi boleh sih sorotannya. maksudnya nya geus we bisa kan di anu urut nikah kancing Ya, karaoke ya, ya, bisa ya. kan tadi nanti di dinya gitu. Yang dina urut-urut nu baheula we gitu, gitu. pembukaan lahan baru Nah, maksudnya. jangan sampai kan Merusak lingkungan. jangan sampai kan negara maju tapi lingkungan rusak kan jangan. Betul, karena kan anu ngarasakeun. Gitu. hutan tropis di dunia teh kan ada di 5 kan di dunia teh gitu. Non we sih Australia. Itu Australia Brazil, namanya. Brazil, Brazil, iya. Brazil, Indonesia. anjing naon deui. Dan masih banyak yang lainnya. Tilu deui lah gitu. Tah ini geus mulai dirusak. Akhirnya geus mulai dirusak. Tapi eta anu ieu cenah mah gadang-gadang si Andinya anu ieu Haji Andi. Lain Ya, Andi Haji aing, lain memang Andi Haji Andi. aing. Haji Andi. Tapi memang anu ngaranna Andi sukses. Amin, Amin. insyaallah amin. Amin paling serius. Amin paling serius. Amin paling Serius. serius. Tina isi eta deui teh re anu di mana di show. Yang orang- geus nonton Janjay. Orang can nonton Can beres ya? can beres. Oh. Can beres. Cuman ya Karena kan gitu. perlu ada pengamatan gitu ya. Pelajari lah gitu kan. Cuman yang orang teg gitu maksudnya anjir. Nasi bet kieu aya sih pokoknya si pemeranannya gitu. Kami tidak bisa lagi memohon kepada pemerintah. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan dan leluhur. Anjir, bos. Terus seru eta. Aya nu saya mau pindah udah pindahnya ke nu gini tapi kan nggak boleh cenah kudu pemerintahan dirinya. Ya. Jadi urang teh hayang nanya teh nah aya teh sih pemerintahan di Papua nya khususnya nu ayeuna erek di ieu lah gitu aya teh sih gitu. Nah sampai ka aya nu teu boga KTP anjing. Bener. Eta urang nu teu ngarti mah coy anjing. Nya. Padahal kan meureun anggaran teh badag meureun. Iyalah. Tapi nah teu nyangkup ka pelosok-pelosok. Tah orang jadi apal teh eta lain-lain Ya, cuma eta. di berita ternyata emang bener. Bener. Pemerataanna emang. Nya can rata lah. Atuh Jeung nah sih geus manehna OPM kan operasi Nya, umum. Geus atuh reng merdeka mah. Namun Nya. kudu ditahan-tahan gitu. tahan. Karena emang- naon coba? Naon, Cik? Papua banyak aset. Heeh sih bener. Bener. Wah. Tanah kita Tanah surga. Kayu dan batu Jadi jadi bangunan bangunan. istana. Nah, eta gitu. Karena nya kan cek Budi Dalton kayak kan bangsa kita itu adalah bangsa yang besar. Tapi nah cenah. Geus 70 bahasa keureut 70 tahun merdeka banjir di mana-mana keneh. Ya. Kemiskinan di mana-mana keneh. Ya memang nya eta mah sih. Terus bantuan tidak tepat sasaran ya. Heeh. Nya Rumah subsidi kan. masuk subsidi aing meuli. Tapi aing dah. Tapi kan mana ge pekerja, Pekerja. nya KBG pekerja sih. KBG Cuman pekerja. tapi naha anu boga. Tah, tapi sanya orang- pegawai negeri baroga Tahu gitu ya. dengan aneh teh kalau memang rumah subsidi Ya. itu kan diperuntukkan memang hanya untuk yang tidak naonnya maksudnya kurang mampu untuk membeli rumah komersil lah. Heeh. Nu meulina 3 saja lah. Aneh kan. Aneh. Berarti memang ditanamkan di luar teh gitu coy, di luar urang teh cek ieu mah menurut pandangan orang karena luar mah baheula geuning manehna kolot-kolot urang baheula teh mengumpulkan kekayaan teh ajang anak injung. Menurut urang mah da eta salah sih cek aing mah. Ya, salah. Maksudnya nya bener-bener ting ieu mah menurut urang gitu salah. Da KBG geus aya rezekina masing-masing. Betul. Terus mun urang misalkan tuluy ngawowoy keturunan urang rek ira manehna survive-na. Rek ira manehna bisa bertahan gitu secara rimba lah gitu hukum alam. Karena memang kacontohan ku urang jadi teh dulu kolot urang eueuh nu bisa di ngawarisin ka urang ya urang ngalah sorangan. Buktina kan urang bisa gitu. Nah si marena buat mikirkeun jang nada jang anak Yang icu. punya budak. Tong dipikeunkeun kitu anjing. Tong Karena diberikan privilege lah ya. heeh jadi teh da Allah nurunkeun nyiptakeun urang teh ngisi Rezekina. rezekina eta teh gitu. Jodoh pati cilaka rezeki teh geus ditangtukeun gitu. Wah lama geus tercatat di Lauhul. Nul mahfuz jadi teh. Apakah nanti responnya Yono Bakri? Jawabul Mahfuz. Tah gitu jadi Gimana sih? Seperti apa wajahnya? Eta yang- pandangan dolar cik mana anu urang mah kan awamnya soal pengetahuan dok itu nu menyebabkan dolar naik teh naon sih Jay mana apa tuh Dolar naik. Heeh Biasanya tidak inflasi. inflasi Daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat. oh eta teh bisa jadi Ketergantungan impor. oh eta Terus, faktor-faktor mempengaruhi Faktor politik, geopolitik. Heeh. Ya kalau sekarang kan beli minyak kan
BBM gitu kan hese Hmm. terus kan harganya naik karena kan konflik si Timur Tengah jeung Barat lah. Talamun keur kieu nu diuntungkeun anu gawe di luar negeri teh sih cik maneh. Kan pertukaran ka urangna gede. benar urang. gede. Anu dibayar income-na dolar. Heeh. Bala mah kan tahun kemarin mah masih kena seberapa dolar teh 15.000 nya. 14.000 nya. Heeh. Sempat Ayeuna ngincak masih- ayeuna geus 17.200. 17.000. Bahkan bisa sampai 18.800. Nah, Anjing. tapi lamun misalkan orang teh baca di Instagram teh konten saya gitu nya. Lamun misalkan dolar sampai 20.000 wah. Geus Bahaya. bahaya kacau. Tah urang ge kitu mata sieun. Ya. Orang mah nya Apalagi yang kerjasama dengan perusahaan asing biasanya. Hah? Wey. Hei, nyata asing. Aja sama Biasana. Yes, Sida aing sarua eta. Biasanya. Tapi nya teuing si wallahu alamnya. Karena waktu dulu oge kerjaman Soeharto nya orang lain membandingkan ya. Ketika tidak ditandatangani itu dan ketika pinjaman tidak diambil, dengan dolar naik. Terus kita sih dampak nanti kan Sarua pisan matakna. Iya. Karena memang mengikuti skenario manehna si anjing. kawas Dan mana percaya tuh sih di dunia ini teh ada satu kepemimpinan dunianya. Eta mah orang memang pernah maca tapi orang can memahami lebih jauh kan karena emang sin salah oge sih. Emang aya sih gitu. Nya eta mah maksudnya keyakinan masing-masingnya, tapi orang mah nya Anu Freemason teh lain anu dajal gitu. pokoknya mah aya salah satu tama ada hese ka telusurina. soalnya kudu soleh pati kan. Anu menguasai ekonomi global secara 80%. Di Orang- tangan media ke mah aya. Hah? Mau aya di tangan media nah maksudnya searching di Google mah aya. Berarti memang aya jelema nanya. Aya jelema. Ya eta mah maksudnya Cuman lain individu tapi berkelompok mereka. berkeluarga. Oh berkeluarga. Terus turun turun temurun. temurun. Kekaisaran Fichong Feng Sheng. Gelonya anjing. Berarti orang teh kabeh teh disetir ku manehna berarti. Yalah. Nah tuh. Duit nage Heuh tah ceuk urang ge kitu meureun aya negara lain anu negara orang maju kan bisa jadi meureun. Bisa jadi. bisa jadi. Pokoknya kerjaman dolar turun tuh drastis kerjaman Habibie hungkul. Pas Kudu setelah paling bukan ya? krisis moneternya. Kan gara-gara tidak melanjutkan si Proyek pesawatnya. Eta cek urang manehna jadi bingungnya. Ya, Heuh cek jadi. urang ge tah balik deui. Nah emang aya anu embung negara orang teh maju gitu. Ya. Tak bisa jadi kan komplek ena Prabowo ge meureun sih tapi aing lain cik urang ge di posisi netral we urang mah henteu menghujat jeung henteu membela Ya. tapi nya da meureun si pemimpin oge hayang negara orang maju Yalah. cuman kan lamun misalkan KB rencana negara dibocorkeun ka masyarakat kan meureun malah jadi kacau gitu. Kacau. Ya mudah-mudahan rencana-rencana pemilihan teh orang teh baiklah meskipun ayeuna urang ngadagu berita teh nu teu pikangeuneuh tapi da nu teu pikangeuneuh deui kan ngadangu tapi ada orang ge teu leutik harapan masih kene menaruh harapan bahwa urang teh bisa lebih maju melewati tah gitu pada intina mah dalam orang tuluy-tuluy yang ngahujat mah kan bisa jadi doa coy Jadi bumerang gitu. mudah-mudahan lah maju gitulah negara orang teh. Sudah pusing soalnya. Asli orang aduh orang ngobrol jeung pemajikan mun masih kan memang teu asup jeung pemajikan mah karena memang manehna can mikir kadinya mungkin kabeh ibu mah meureun lebih memikirkan kesehatan suami jeung anakna dibanding memikirkan Negara. gitu. Kecuali ibu negara. Apakah kita tah ibu negara yang memikirkan teh sinya kan anjing. Oh, si mah teu boga. Oh, si Prabowo berarti si ge anjing. Ya, geus mulai kacau ya obrolan teh. ada yang bilang Ada yang teu boganya. Tapi halus pemimpinan mana namanya. Halus sih cuk urang sakitu mah. Papua deui naon deui sih isu Papua teh masih loba teh sih cuk mana. sebenarnya mah banyak yang belum diangkat sebenarnya mah. Belum keangkat sih. Mana percaya tuh bahwa OPM eta teh di kukut sengaja emang digayor gitu kan? Ayo feeling orang mah aya pihak asing sih anu. Nu mendanainya. Mendanai. Kata ya we.
Bisa jadi lah senjata di mana tuh. Atau mungkin orang teh baheula teh karena emang diadu domba berenya antara orang jeung pemerintahan. Adu teh. bagong. Karena mungkin sinu tadi teh apa bahwa Indonesia teh negara beunghar ulah sampai ka maju ye gitu. Kadang orang mikir kadinya sih anjing. Mun keur ieu nah sih. Jadi kan memang lebih Mulai berpikir- kabuka lah ya. mulai berpikir ya nama gitu. Nah memang segala proyek pemerintahan teh emang madorot sih jeung orang-orang teh. Bahkan Tapi mahnya oge gitu. bahkan kan sejarah di urang mah kan teu asli. Loba nu dipalsukeun kan nya. Loba lain dipalsukeun dijieun. Nya. Budi Dalton ngomong. Di sejarah urang mah dicokot nya dijieun nu anyar gitu. Si asup gitu kan. Nya. Saya sih. Tapi dalam Ayeuna ngomong cenah urang dijajah ku VOC 100 tahun. Nah, VOC mah lain penjajahan atuh. 360 tahun. Tapi Sarua cika Indomaret jeung Alfamart ayeuna. maksud Udah dagang, perdagangan. OVOC teh. Oh. Berarti lain dijajahnya Iya. ku Belanda teh. ganti namanya Asup oge sih nya da Belanda ngabangun lolobana di urang mah. bangun. Kan Jembatan. bangunan peninggalan. Kan baheula oge aya ieu bro, aya nu ceuk urang teh aya Garut Rotterdam. Maksudnya Aya kapal laut direct Garut to Rotterdam. manya anjing. Aya, sok searching maneh. Aya keur zaman baheula eta. Jalurnya jalur pantai Santolo bener. Heeh, kemana ada ya? Kaca buaya. Buaya sayang heula. Nyimpang heula ke puncak Nyimpang heula ke puncak gua. Naik euy, naik euy. Jayanti. Jai Kasarisi, kasarisi. Nah, mulai kacau. Anjing. Mulai kacau. Ini baheula teh aya. Ngecrik. Ngecriknya. Tapi memang orang ge Tapi pernah panggil jeung Nyi Roro Kidul tuh. ngadangu orangnya ngadangu. Bang Ijing nyiroro dulu. Lain aing carita soal perdagangan mah memang daya kolot ge kan baheula mah gede jeung luas. Nya. Dulu mah cenah eta teh si daya kolot teh jalurna teh nepi ka Karawang. Karawang. Eta teh jalur perdagangan Ya. baheula mah. Tapi wallahu alam gitu. Eh. Emang di senior orangnya di senior pegawaian gitu memang aya nu meyakini bahwa Ya. sejarah orang teh memang dirubah teh gitu seolah-olah teh si Belanda teh ngajajah. Tapi maneh lamun misalkan maneh flashback maneh berada di kehidupan eta Zaman Prabu Siliwangi. lain zaman POC eta maneh lebih baik memilih tidak merdeka tuh sih. Iya. Heeh nya cik Iya. urang mah da lebih maju gitulah cik asa jangan naon sih kudu mereka tapi orang konteksnya sengsaranya meskipun alhamdulillah lah sengsara teuing gitu. Iya. Karena kan nah sih sejarah orang bet aya di Belanda gitu. Oh bisa jadinya masuk akal gitu gitu. Ngasih Asli aing mun Aing Holland Bakery. Terus Holland Bakery sarua. Holland Bakery. Jeung ieu Holland Erling Holland. Holland. Aing mah mau loba geureun mah. Aing rek serius ya lah. Anjing. Nyedet teh udah teh lah. Nah, tapi terus naon kan di mana di Bogor. Di Bogor teh kan kota hujan. Kota Nah, Talas. di kota hujan kan. Talah cing hujan, memang nyambung subur kan taneuna. Nah, bisa disebut kota hujan. Karena lamun menurut anjing naonnya cek Budi Dalton tuh. Jadi lamun dihandapna aya mineral itu dengan matahari itu tuh nya akan anjing naonnya pokoknya mah eta lah. Terjadi gesekan-gesekan gitu nya. Lempengan. Oh. Matak disebut kota hujan teh naon sok wae ku maneh gali we cenah di handapeun Bogor aya naon di mineral teh lain emas hungkul. Maksud mineral teh aya sugan aing mineral teh Cai, siapa anjing? Mineral water. Mineral teh emas. Bisa jadi di Bogor Bisa ya jadi. Mas. Nyambung berarti jeung ke kerajaan pajajarannya. Memang. Anjing. Sunda sok maneh nanya, aya eueuh Pulau Sunda? Da eueuh. Sunda Kelapa. Pulau Sunda. Ayeuna maneh orang Pulau Jawa. orang Batak, Medan. Orang Jawa, orang Sunda. Aya eueuh pulauna Pulau Sunda. Heunya. Oh, udah cicingnya di Pulau Jawa. Jakarta ke Pulau Jawa. Henteu coy. Sunda mah teh lain, Sunda Sunda teh teh baheulana mah da memang gunung, Sunda bro. urang teh Sunda teh baheula gunung baheula teh. Heeh. Di Bali aya kantor desa Sunda kecil ngaranna. Masih aya ya? Aya, Masih aya. Berarti memang Nya Sunda teh gede baheulana teh gunung. Jadi
Jadi aing makin percaya bahwa menurut- peradaban membaik teh berawal dari Sunda, Nya, percaya sih orang. nya. Kata si Lord Rangga. Mm-mm. Jadi percaya we ya nama gitu. Sebenarnya ya. Memang sih non teori apa namanya sih? Teori tapi imah Konspirasi. berdasarkan cocokologi tapi dah memang nyambung gitu. Jadi lamun cek kuliah Dalton mah jadi Sunda tuh dulu tuh adalah gunung. Jadi gunung paling tinggi. Jadi dan anjing naonnya pokoknya mah paeunteng-enteng jeung matahari teh jadi jadinya Sun pecahan. Sun kan mataharinya ada. Tuh oge teh gitu Salah. oge anjing. Teh gitu oge. Dikecup bisa sun. Sun. Wah, nyambung. Sundari. Bener asli eta seru pisan orang. Gunung Bitu gitu. Gunung itu juga Nah, kenapa di Indonesia Indonesia teh gunung Merapinya paling banyak? Karena loba mineral nah. Mineral teh nyata itu. Emas, perak, ya. Perunggu, Perunggu. Nyaranyi, nonton konser gitu Entar kan. rame pisan sia eta jeung Soleh Solihun. si Budi Dalton. Budi Dalton Emang Budi Dalton budayawan. Estilo tuh. Estilo tapi di Belanda. Sunda bayangkeun. Berarti bener ya di Sunda itu. Aya nyata cek urang teh Garut Rotterdam terus ketika dibikin menara Eiffel di Tasik aya mirip pisan tapi di tina bambu. Ya, Setahun setelah menara Eiffel itu ada, setahun depannya di Tasik aya. Naon teh? Menara Eiffel tapi di tina bambu. Manya sok orang Indonesia bisa mau nya nu kitu. Maksud mana? Jadi menara Eiffel teh dibangun tahun berapa orang lupa. Terus dibangun ya ku arsitek. Wah, kuno jelema parintar. Set geus beres. Tahun hareupna di Tasik aya menara Eiffel. Aya nu nyieun. Aya nu nyieun, moal mungkin orang Indonesia nu nyieun. Berarti memang baheula lagi perdagangan jeung Belanda teh. Jeung maksudnya jeung orang luar teh di Indonesia teh kenceng rempah-rempah nu karituna. Berarti pusat peradaban teh sebenarnya mah di urang heuh. Bisa jadi. Ayeuna cenah manehnya kan aya batu-batu nu cigah beungeut jelema geuningan. Betul Lain batu anu geuningan naon sih? Anu aya irungan, aya nu pokona mah beungeut cigah beungeut jelema tapi zaman-zaman baheula. Arca gitu. Lain arca naon sih disebutna teh poho orang. Arca acara tuh. Kan lobana di luar negeri, padahal di Indonesia ya di Sulawesi. Oh nya. Nah, sih tadi kuliku arkeolog di Sulawesi kalau di luar negeri. Padahal di Sulawesi ge aya. Oh, jadi aing semakin yakin bahwa negara Batur teh embung negara orang maju. Ya. Terus harimau teh bahasa Latinnya teh naon Tigris sundaika, tapi tulisanana harimau Jawa. Padahal kan sundaika itu. Harimau Jawa bahasa Latinnya teh Panthera tigris sundaika. Lain Jawaika ini, tapi sundaika, tapi disebutnya harimau Jawa. Ada orang pulau na cek Budi Dalton. Tapi sebenarnya kudu nonton, mana bakal resep sih ya? Oh iya. Ayeuna geura nonton. Nonton. Asli eta beres bisa, mana kabuka langsung. Ada podcast si Soleh Solihun. Terus sudah pisan. Tapi rame pisan. Rame pisan eta Budi Dalton best. Tahu orangnya kudu lobang ngadeng ke kieu lah. Jadi maksudnya orang teh terlalu apatis teuing lah. Teu kosong teuing gitu. Jadi orangnya kudu meracuni barudak bahwa tah ieu nu sabenerna teh meskipun memang yang teh belum cukup kuat gitu. Maksud orang teh. Mataknya loba pisan maksudnya nonton gara bareng rame pisan sia. Urang ge eta nonton teu bosan-bosan eta jeung jadi memang podcasting Soleh Solihun jadi Soleh Solihun nanya-nanya tentang jadi tentang karirna terus nah sih bisa jadi dosen gitu-gitu. Wah ini hebat pisan budayawana bener eta top pol cek urang mah. Berarti orang teh kudu berterima kasih sebenarnya ke Belanda teh nya bahwa Belanda memang tengah jajah. Lamun Indonesia merdeka tahun 50. Tahun 50 Alus Indonesia. Bandung alus. cik paranyaan eta teh. Orang ka Yamal Gufron nanya ieu. Syududu. Saya teh Anjing. Mr. Gufron saya Indonesia namun 1950 alus. Oke. Sok atuh radio anjing pertama di Indonesia di mana? Puntang.
Gunung Puntang. Oh, bener Gunung Eta teh ka mana? Ka Belanda nepi, Cok. Wah, Ih, kan stasiun radio Belanda eta teh. sebenarnya mah Nya. Eta nyamukna make naon ya? Cok. Logika. Sok logika. sinyal. Kan aya bandara di luhur teh. bandara. Oh, Iya. helipad di Puntang. Helipad Pak. Iya. Landasan. Di Puntang. Ih, Oh. di luhur teh. Aing Sok pernah aya masuk. naon kadinya? Aya Berginyo. Aya Berginyo. Direkrut punya ke versi bos sih. Tapi orang teh sangat disayangkan gitu, maksudnya loba-loba heritage yang maksudnya bangunan-bangunan zaman dulu tapi tidak diurus. Lanjutkan. Karena memang cara merusak bangsa orang keluar teh kitu meureun ku cara teknologi eta mana Ya. ngeuh teh sih kadinya Bisa Bisa jadi. jadi kadinya. kayak ini sih memang Gua Belanda. tapi keren sih nya Gua Belanda so. lain orang cara manehna menghancurkan generasi orang Ya. kabilang keren sih di orang teh dicocokkan nih wapan apa yang kita sukai teh gini sehingga orang teh terlena jadi karena terlena Simpson lah nya nu loba Nah, ieu mah. Simpson mah bener sih. eta memang film atau naon sih Simpson teh? Film. kartun zaman baheula. Oh. Tapi Kawas. orang anehnya maksudnya bisa ngaprediksi gitu. Heeh, bisa jeung bener kawas ieu si urang nonton Covid dia kan wis di The Simpson. Nya. Si eta rilis kartun teh tahun 99 2000-an lah. Si eta geus nyiptakeun edisi lebaran. lain jam tangan anu bisa ngomong sampai ayeuna kan ayeuna beneran ini teknologinya kan. Aya smartwatch, Oh benar-benar semua. jam tangan bisa nelpon. Anjir eta si The Simpson episode-nya tahun 88. Siga seolah-olah Covid oke kan. mana nanti siga nyieun buku merenya baheula teh nyieun Simpson eta teh. Jadi jadwal. Masa depan gitu. Jadwal ketek bakal kieu. Sugana tuh SMP podcastnya. Nya biasa Sugano jadi visioner di sok maneh aya ngimplang weh tahun hareup atau 2027 2028 bakal apa? Orang pribadi orang menikmati hidup ya orang mah. Orang yang lebih no slow living Maksud aing teh ngimplang maneh bakal aya naon gitu di negara. Oh. Gitu. bakal aya kemajuan meureun lah. Amin. Positif lah. Positif ya Orang orang geus di marmer kemajuan kan. Heeh, Tinggal syukuran. Tinggal syukuran. asli anjing Alhamdulillah. jam dinding Jam. tina kuningan Jam pun tertawa. Kalau hanya diam. Enak mah orang ngabahas eta we nya. Jabrut. Ya bro, lain maksudnya nu era-era nu karena konspirasi gitu. Ongko cenah karena kan di luar negeri teh aya ngaranna area 51. Hah? Area 51. Area 51. Area 51 dan bahwa kemarin teh pas kampanye Trump kalau terpilih akan membongkar itu. Eueuh tapi ka ayeuna. Tapi Karena area 51 teh kan di naonnya di ku masyarakat teh disebutna itu teh adalah area alien. Area 51. Area 51. Di mana sih eta? Di Florida. Lupa orang. Pokoknya Amerika mah berarti? deket Bojong Soang ka berarti saeutik. Anjing berarti Bojong kenyot. Bojong soal itu Cikarees berarti. Di Kambatu. Laun-laun jadi lagok. Cek-cek dina untu laun-laun. Loba Jadi bagus lagok. lagok. Nya mudah-mudahan. Oh, area 51 teh. Area 51. Ada area alien. Cenah mah. Bisa hanya mengecoh namanya mana gitu. Tapi ente percaya alien teh? Percaya orang. Emang aya gitu. Teu aya teh percaya. Aya aing mah percaya. Aing teh percaya Teu sih. percaya, tapi orang sekarang percaya. mah. Percaya aing mah Aing alien. kan pada mana Al-Qur'an. Eueun Al-Qur'an teh kasebutkeun aya teh. Iya alien cukup mah. Eta Mana? Celana. breketek alien. Atuh eta mah film coy. Itu emang mana percaya alien aya gitu. Orang mah jelema anu maksudnya lain percaya nya maksudnya percaya jang heureuy mah nya orang percaya. Oh, berarti orang cician lah ya. Coba tuh. Pendorong. Tapi orang percaya sih. Zombie aing percaya bakal aya zombie. Jomblo. Maneh eta mah Demi mana percaya bakal jadi? bakal aya zombie aing. Aing mah jadi orang mah orang nonton film siga alien versus predator aing percaya bakal ada alien dan ada predator anjing. Coba teh main Resident Evil. Nah, aya zombie anjing percaya aing pokona mun aya zombie aing langsung abus kabur mah. Nah, Lo bener. bener.
senjata tajam aya. Pendek deh. segala Dahareun aya, baju pakaian naon aya. modalnya Aya. aya. Tapi biasanya di luar euy anjing. Di luar mah teh euy. Belum bicara sih ya. Ay, di luar, yang pengunjung mah karena ini karyawan. Aing mah harus mematuhi peraturan, Bro. Temenang modal di tempat. Temenang motor di jero temenang. Modal di tempat. Kumaha modal di tempat. Mereka jalan di Nah, jika tempat. COD wae atuh. Ya mah MOD. Tapi mana terpercaya zombie alien terpercaya. Percaya. Mana? Percaya. Terpercaya karena aing can Aing pride anjing. Pokoknya zombie bakal ada, alien bakal ada. tapi teuing ngira waktuna. Teu ngira waktuna. Mungkin zombie mah lebih ke Tapi wabah. orang mah percaya jelema bakal di wabah Oh, penyakit. wabah. orang mah percayana masa yang akan datang jelema bakal dipasangkan chip aing percaya tak? Ahoy. Nah, Chip ahoy. Dari mana ya? Bocah Aing rada penasaran nah, mana bisa bener. bisa berasumsi juga gitu. Orang teh baca artikel gitu mun teu salah teh. Oh, nah Al-Qur'an chip mah. Lain kalah. Ya mah riset ya. Aing oge maca riset aya alien. Kalah aing. Iya sih lah. Tapi aing oge ya. Cip lah cing sok mah. Jadi Mun di pasangan di naon? Maksudnya chipna anu jiga SIM card, SIM card, SIM card. Kayak jika memori di. Diasupkeun karena Asupkeun. beung urang teh. Kenapa? Dicumpang, Siapa? dicumpang. Ada si Kaos Cawol robot lah, gitu. kaos robot ya. Ente mah bener serius kumaha tuluy. Jadi kia orang teh pernah baca riset gitu ya. Negara mun salah mah Israel. Israel. Oke, Israel terus? jeung Amerika lah. Cetak geus nyiptakeun jeung Amerika. Oh, jeung Amerika. Nyiptakeun chip yang ditempelkeun di jelema. Bahanna Mana tina Aluminium foil. Ini aluminium alloy. baking powder. anjing baca geus lah aing. Diasupkeunna kumaha? Diasupkeunna kumaha? Diasupkeun di bedah. Ku sawah bedah mah balong di Kan bedah. moal mungkin oge jay, banyak misalkan Dengan kesadaran. Mun vaksin tah emang karti lah divaksin Eh. aja. Ngantri euy, ieu mau bisa ngalamar gawe mana bisa dipasang chip kan teu mungkin anjing di dieu ngantri. Chipna chip Pokoknya naon? mah suatu saat nanti teh bakal terjadi depopulasi. Maksudnya pengurangan depopulasi jelema. mah. Karena memang tahu. Enak kos diri nunggu sih. nya nya perusahaan nunggu maju. Sok enak kan karyawannya geus hampir diubah ku robot. Sih Cina kan. kardi gitu nam. Nyebaran Chip teh jang naon eta teh? Hah? Jang naon? Jangan ngatur jelema, ayeuna kan jelema hasil diatur lah gitu nya. Bener, Boga bener, mindset masing-masing aing geus pasang chip mah di setting ya ku si programmerna comment center gitu. Tidak gitu nya, tidak gitu. New World Order. Ya, kan NO teh. cara kerja chip tehnya ada maksudnya aya jalur-jalurna lah nya cigah kanu main boardna cigah nu spion tah lamun chip ka urang diasupkeun arasup kana saraf aing gitu. Urang saraf benang teh ku chip berarti. Lainnya positif mikirnya berarti make wifi ya si jelema teh. Bisa, berarti Nah, ya urang searching ya. Sok. Bisa jadi asumsi liar. Bener sih sok. Chipset untuk manusia adalah perangkat keras medis atau elektronik seperti Neuralink atau implan RFID yang ditanam ke dalam tubuh pasangkeun ke jero. diimplan. Fungsi utamanya adalah menghubungkan saraf otak dengan komputer atau menyimpan data guna membantu pasien disabilitas memulihkan fungsi gerak dan komunikasi. Lain masih tahap liar. Jadi anu kikat. Dah, jadi jangan. Berarti asa juga di nu film naon sih Kingsman bener-bener gitu mah. Oh nya make chip Gitu Kingsman kan aya. Kingsman ge. Terus baran itu we sirah. Barar itu sirahna tong gitulah. Bener nyambung bener. Itu Bisa, pada bisa. tadi cek mana deh populasi teh. dipasang chip. Punten-punten Flash disk gitu bisa diasupkeun jadi urang teh nonton teh anu teu bisa mendengar teh naon? Tuna tunarungu. Tuna- Tuna Tunarungu bener. kan Tunarungu. kata geus alat Tunarungu, kan? Alat bisa mendengar anu dipasangkeun gitu. Ya. Eta geus teknologi canggih coy. Bisa ngadenge eta. Tapi kan eta mah di luar. Maksudnya Tunarungu, tapi bisa ngadangu nah hanya pakai chip. make alat anu. Pakai HT eta teh jadi Oh iya gini. Kemungkinan eta mah teu terlalu bonge benernya. Ya sih gana mah bisa. Dalam bonge bisa mah mau kadangu mun. Eta teh kan secara tidak langsung headset benernya. Anu gitu di charge tuh sih. Teh orang apa? pakai Bluetooth. Oh emang pakai bluetooth sih eta Panas mah. ya. Panel surya. Gitu. Atau panas geus sirah teh goblok. Jadi terkadang Mun aing bisa tah make nu kitu. Ieu panel surya. dia mah bisa langsung Panel sirah. kayak Surya Paloh deh. Surya Sumantri. Apa-apa nih anjing. Anjing. Surya 16.
Goblok aja gini. Berarti sih ya percaya jelema nanti akan dipasang chipset. Aing percaya bahwa nanti akan ada zombie, alien, dan predator. Mana percaya naon? Aing mah lebih percaya Indonesia bakal maju sih. Orang mah kadinya Kurang ngahayal euy. Tapi karena orang mah lain penghayalnya karena sieun gelo jadi lebih ke Tapi lempangna geus. Lempangna mah Jadi kan geus. batur mah gelona geus lempangna acan. Mana mah lempang geus gelona Kira aja acan. amit aja. Jadi lebih ke bahwa orang teh bakal maju lah. Orang mah lebih ke berdoa dan berharap sih. Positive thinking lah. Positive thinking we teh kudu Korea mah yang liar-liar mikir anjing alien aya kumaha ya aya alien teh sih lebih ke ieu juga nama toke meureun. Maksudnya si dimaksud toke dina imah aing nyaraplok gitu kan. Alien teh loba da bentukna atuh. Lain nu hejo hungkul. Nah, aja. Aya Tapi alien memang versus hah? Nah, mana bet percaya emang alien aya anjing. Ah teu orang rasa percaya we urang. Karena emang Loba terdistraksi UFO ya, percaya aing aya UFO. Oh, iya. aing tuh UFO. percaya UFO. Pesawat Piring gitu. UFO anjing. Mangkok. Lain anjing emang aing betul tuh percaya sih. UFO. Ya tah, ya UFO. Iya tah kata. Mau jelema anjing Lia Eden rek dibawa ke UFO. Oh, kalau siap film Kiamat 2012 ya. Anu jelema ditampungna UFO gede UFO. Lain na UFO eta mah memang pesawat, eta mah manggilan jelema lain Lain UFO. bentukanna juga UFO. Henteu panjang eta mah mun UFO mah piring terbang. Si mah nonton naon sih mana aing mah alien mah bro. Si itu alien mah anjing. Dia mah chipset. Alien versus zombie alien versus predator bro. Teknologi nu tidak iyalah non tidak bisa di Ini pikir secara logis naon. Urang mah Masa yang akan datang. terlalu memikirkan karir tuh urang mah. Lebih Motor ke- bisa ngapung geus aya. Hah? Aya bener Motor geus bisa ngapung aya. Aya. Bener Ya. aya eta mah aya. Bukan hanya di Doraemon. Tapi di Doraemon. Di daerah Jadi orang ada. mikirnya Mana- bahwa anu di film-film teh suatu saat bakal terjadi gitu. Jadi Yes. soalnya kan Alien terjadi bro. Zombie terjadi. Ayeuna mah kan zombie baheula mah gegel. Ayeuna kan zombie geus mulai dari tumbuhan. Hah? Kingdom tina tumbuhan. Maksudnya Jadi zombie teh tina tumbuhan, jadi tina tong jauh-jauh film naonnya poho aing teh. Ayolah di Netflix teh. Duh poho. Jadi tina jamur. Sudah mulai mendekati. jamur. anu orang teh jadi jamur gitu, jadi jamur. Kan Jadi di zombie. kan di Amerika gara-gara zat adiktif jadi zombie. Maksudnya mana jadi zombie naon kurang teh jadi garetihan atau emang karena wabah penyakit. Ayo urang mah lebih menyimakna zombie jadi zombie teh pas Covid eta urang mah menyimakna gitu. Ngerti ke Jadi dari parasit bisa jadi. parasit. Lain parasut lain. Oh, Parasit. jadi kuuk apa le? Kuuk. Betulnya jaga kuuk Begal, parasit. Gitu. Cet, Oh. nempel ka dieu jadi saraf-saraf urang teh diatur ku eta jadi urang teh hilang kontrol. Wah, gitu. Bes anjing. Zombie alien bes. Terus Aya mau UFO. tadi sabarkeun ku zombie itu kalian kemana? Ya Allah. Lain langsung perang, Bro. Anjir. Tapi memang teu bisa ditahan karena memang geus kudu caretana kieu meureun Gusti Allah teh menyin skenario teh taman teh kieu lah meureun gitu. Nya. Bahwa seadug-adugana orang berusaha untuk mengubah oge da ada cek Allah kudu gitu jalan namanya. Apalah daya. Jadi ya nama nikmatilah gitu. Jangan terlalu memikirkan hal yang belum mungkin terjadi meskipun memang bakal terjadi meureun. Ya mungkin siapa tahu kan tahun hareup Siapa 2027. Enak mah lebih ke sok main boga duit meuli sawah. Ciptakeun ketahanan pangan sorangan lah. Ulah Kurang masih Berharap hanya ka mun loba pemerintah. duit meuli sawah cing loba tong ngabangun di komplek anjing lieur anjing. memang. Tapi di DG di Balena khususnya perizinan ke dipersulit. Nya kabeh tan urang. Karena memang terlalu Kan ayeuna loba. ku KDMG si komplek-komplek kan geus mulai tidak boleh dibangun. Iyalah ulah. Memang sih orangnya butuh tapi dah boga rezeki mah geus taengkeun ieu mah. Nya. Ya. Karena mobil, taikeun jadi mah jalan-jalan. Maksudnya batasan kan. Ayeuna mah batas. Batas Oh, mah 2 batasan. cm jadi ulah leuwih tinggi 2 cm. Itu coy maksudnya kalau mah kan regulasi teu beunang kaweun kecuali memang deket landasan Ya, pesawat Pesawangan. Dan dekat pemerintahan. Ya. Ya mudah-mudahan itu baru ge sawah urang teh. Ya. Impian aing mah eta sih kelak gitu orang yang boga sawah. Amin. Orang yang bertani gitulah. Maksudnya Kalau si Beckham nya
Asli jika nanti enakeun coy. Beckham Putros. David Beckham. Oh, David Beckham-nya Tahu bener. orang mah memikirkan itu enak, mereka mikir chip. Orang memikirkan teh beraya teh nying geuna euy di masa yang akan datang urang boga sawah. Jadi orang boga ketahanan pangan sorangan, orang ngiblatna ka suku Baduy kan suku Baduy boga lumbung padi Lumbung sorangan. padi sorangan. Itu lebih maju marane dibanding Betul. orang. Orang mengarah impor kan. Orang mah masih maksudnya kebutuhan orang mah masih bergantung ke batur. Aing Manehna manehna mah bergantung ke diri sorangan. Iya. Tahu orang itu udah belajar. Berarti lu gitu kan masyarakat Iyalah. nu maju mah. Iya bener. Tapi Orangnya lamun yang misalkan gitu. ya terjadi kesusahan pangan misalkan beras, padi hese gitu. Orang umbi-umbian singkong teh hese nuang naon coba. Babadotan Pak oke. Cenet aing. Babadotan nih adalah. Bener sih kepikiran mun eta ngaran hese. Hese misalkan ya geus jadi gedung lah geus naon silahan tempat teh ek makan naon sok. Nyaing makan ieu, makan teman. Makan hati ya. Anjing euy sih. Sok. Bener kudu di pantat cek kudu baroga sawah lah. Orang kira sudah mulai memikirkan bahwa aing boga imah nu di mainu aing. Moal kumaha ku aing rek. Ulah rek anu diwali eta. Ulah bener. Karena eta kan subur tanahna, Bro. Jadi aset yang kamu punya teh sebisa mungkin pertahankan, jangan kamu keluarkan. Mun bisa mah nambah. Nambah. Nya ulah lah, nambah ge bola bateuing mah bagian batur Nya. gitu. Kurang berewe 2 meter ewang. Heeh, ulah saraka lah jadi jelema. Sampai sakit mah. Cek aing mah ulah saraka. Urang ngarawu siku lah gitu. Enak minimal lah boga lah sawah. Kita ciptakan ieu mah khusus orang kita ciptakan ketahanan pangan sendiri. Anjing. Betul. Pokoknya SMP Podcast selain kita banyak subscriber dan banyak followers, kita harus punya banyak sawah. Bener. Banyak sawah. Tanya biar bisa berbagi coy. Biar bisa berbagi. Yang mudah-mudahan para pesona misalkan teh lamun hayang ci aing beas di mah ka imah ka dieu. Ka imah. Ka dieu. Ka imah yang loba. Sok we. Loba Soalnya di Shopee geus aya nu jualan sabutir. Beas. Manya anjing. Searching. Searching. Kan hargana meureun Searching. 25 poreh, 20 poreh. Sok Bobby Ramdhani. beras 1 biji searching. Ayahnya Beras 1 biji